Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana urang kali kelas 4 kanggo pelajaran bahasa Sunda anu ayeuna mangga dibuka buku paketna halaman 35. Di dieu aya teks bacaan anu judulna Sapatu Hideung. Teks bacaan anu judulna Sapatu Hideung halaman 35. Nah, sok dibaca. Sapatu hideung, sepatu hitam. Judulna lain maksud hadi teu taat kana aturan sakola, bukan maksud hadi tidak taat terhadap aturan sekolah. Nempo babaturan jeung lanceuk kelasna oge loba anu make sapatu bebas. Jorojoy hadi hayang nyobaan make sapatu bebas. Moal aya razia meureun. Melihat teman-teman dan kakak kelasnya juga yang memakai sepatu bebas, sampai Kak Terniang ada keinginan hadi untuk mencoba memakai sepatu bebas. Moal aya razia meureun, gak ada razia, mungkin barang gak ada razia kali gitulah. Nyawe salamet di sakola teh eueuh guru anu mariksa. Isukna hadi make deui sapatu bebas nepi ka aya samingguna. Hiji poe ngadadak guru BP ngontrol murid. Tah aya guru BP ngontrol unggal kelas. Lain ngan saukur sapatu hungkul nu dipariksa teh tepi ka buuk gondrong saragam nu teu make bet nya bet atribut jeung lokasi kabeh dipariksaan. Atuh hadi gempeur darumasa make sapatu bebas. Nu ngalanggar aturan kabeh diiringkeun ka ruang BP. Saurang-saurang ditanya naon sababna bet ngamomorekeun aturan sakola. Ngamomorekeun teh menyepelekan ataupun tidak sesuai dengan aturan sekolah. Untung hadi mah kakara sakali ieu. Jadi hukumanana ukur dititah meresihan jamban, tapi murid lalaki anu buukna galondrong mah langsung ditorombolan teh dicukuran tapi tidak beraturan gitu. Ada yang pitak gitu, paritak, botak sabelah ditorombolan. Komo kanu geus ngalanggar leuwih ti 2 kali mah dititah nyabutan jukut di buruan sakola di halaman sekolah. Dina kaayaan panas mentring aya oge anu ditah lumpat ngurilingan lapang sababaraha kuriling. Nya dibacanya. Dibaca tah dugi ka halaman 30 genep. Tadi dia aya kamus alit. Badami berunding. Beja kabar berita. Santos kitu tah dina ieu aya B. Ngajawab pananya. Pek jawab pananya ieu dihandap dumasar kana eusi carita sapatu hideung tadi tah mah sok dieusian. Naha hadi bet hayang nyobaan make sapatu bebas. Kenapa hadi ingin mencoba memakai sepatu bebas? Tadi tuh kunaon cenah. Sok tinggal dina bukuna. 2. Sabaraha lila nyobaan make sapatu bebas? 3. Saha nu ngalaksanakeun razia di sekolahan teh? Siapa tuh yang melaksanakan razia di sekolahan? Siswa nu kumaha wae nu beunang ka razia teh. Nah, sok diisian dugi ka nomor 8. Nya. Sok diisian ke dina upami teu cekap dina buku tulis wae. Kitu ke dipotokeun nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.